mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain. Mohon penjelasannya. Atuh tabah sarwajeng mere aya karna. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina minggu ieu urang masih keneh dipaparingan nikmat sehat, nikmat afiah, leuwih-leuwih nikmat anu bakal nungtun urang ka surga, yakni nikmat iman, nikmat Islam. Ku nikmat-nikmat etalah urang bisa ngalaksanakeun perintah Allah nu dina sahye urang thalabul ilmi. Hayang menang ilmu nu bakal nungtun ka Allah, ilmu nu bakal mukakeun hate urang ka Allah, sehingga ku ilmu etalah urang bisa mengenal Allah. Pelaksanaan dina bulan Rajab ieu melalui kanyaho urang nu geus dicaritakeun di awal, urang teh ngadeukeutkeun diri ka Allah ruruba melalui puasa di bulan ieu. Alhamdulillah sakabeh jamaah nu ngaji ka dieu mah puasa kabeh. Kanyahoan puasana berita ti tukang uduk beak uduk kabeh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi puasa kabeh. Puasa aya akad. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, urang kalima ayeuna. Aya nu nanggalkeun Kamis kaopat berarti sarua bae. Ulah masinikeun Rebo jeung Kamis nu penting urang ngalaksanakeun. Aya nu ribut Kamis Rebo teu puasa. Ributna doang. Mudah-mudahan nu geus puasa dibere kuat, dibere tentrem, nu encan puasa dibere daek puasa, jeung mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang nuluykeun eusi pangajian urang nu ku urang kuari keur dibahas mengenai tentang kisos, tentang diat, patali jeung gangguan-gangguan di jalan nu sakumaha geus dibahas di awal bahwa jalan eta merupakeun sarana anu sangat vital lantaran melalui jalanlah bakal lancar seluruh aktivitas. Ngantor ti berbagai kampung ka kota jalan lancar mangeunah. Tarolah di berbagai kampung ka kota Tangerang atawa nu ka Jakarta lancar berarti ngeunah. Nu dagang
ittifaq bisyari' masyrutun bisalamatil aqibah. Lorong-lorong jalan disyaratkan dengan keselamatan akibat. Wayana sakitu wajib bagi pemerintah ngabangun sarana jalan, mun can aya dibangun, mun geus aya dirapih-rapih. Ulah aya cuglak ceglok jalan teh, ulah aya sambunganana teu rata, sambunganana genjlong, miring, nu hiji handap nu hiji luhur, berarti pemerintah mariring watakna kabeh. Diisyarahan ku jalan teu akur nyambungkeunana. Bupati miring, camat miring, lurah miring, wabeh mariri. Cek bupati kok ke aing-aing teh mah urusan PT atuh sia teh teu neuleuh. Kan sia pamimpinna. Deuleuh atuh pagaweana buah sia beres apa henteu, pan sia digaji ku aing ku rakyat. Pajak dinaikkan 100%. Jangan gaji siapan. Ulu siar cabok sia kuai. Tungtung nama teu beres bepan urang. Itulah uneg-uneg masyarakat terhadap pemerintah ketika tengurusan pemerintah. Terhadap rakyatna sarana-sarana rapihan. Ulah jadi bendueun masyarakat. Nang milih pamimpin teh mahal hargana. Amanat eta teh satungtungnyana ngalaksanakeun amanahna di akhirat hampang. Lamun teu ngalaksanakeun amanah khianat ngaranna, di akhirat nyana bakal kakrebekan di neraka jahanam. Sakitu beta entak kuari keur dimasalahkeun permasalahan patali jeung jalan. Wa in bana jidarahu mailan ila syarin kizaid ngabangun pager luhur lantaran nyana jadi DPR. Haju enggeus embung wauh jeung masyarakat teh di pager imahna, pagerna pas di sisi jalan. DPR boloon atawa tadi nama susah guari dagang limbah aya bahasa babara kendaraan di jero imah di pager-pagerna luhur. Pedagang boloon kayak kos aja ngabolon-bolon kieu nu mentak boloon teh. Setiap sarana nu dibikeun ka urang ku Gusti Allah teh injeuman di dinya aya panitah. Urang dibere ilmu ku Gusti Allah tata dina mah teu boga ilmu, barang dibere ilmu aya parentah aing mere ilmu ka sia, lain sakadar mere ilmu sampaikeun ilmu tanpa hayang imbalan-imbalan. Ulah sok hayang umplap amplop. Jan teu cenah hayang ge eusina boloon. Ulah hayang mulya-mulya. Asal teu di kasuran bae ngajang hilek. Ulah hayang mulya gagagung asal teu disebut bae kiaina haju bae. Ulah hayu sampai eta perintah. Ketika urang dibere gagah
didinya aya parentah berarti lain sagagah-gagahna aing mere gagah kasih dibalik gagah pasti aya rahasia di satu kangen eta lo banduk perlu dibantu-bantu aya jelema kebenaran nu gagah liwat aya jelema keur gelut lantaran urang gagah stop leungeun urang ka tengah mikir sia stop mulai wah jadi wasit belum teman nu gagah budak diadukeun tunggungna dah dibalik gagah teh aya parentah jeung aya rahasia urang kuari tadina mah teu terpilih jadi lurah teu terpilih jadi dewan teu terpilih jadi bupati ketika terpilih di Bang Baluan aya perintah ti Gusti Allah laksanakeun sia sebagai khudama sebagai pelayan masyarakat ketika maneh ngalaksanakeun berarti sesuai jeung teu ngalaksanakeun awas aya perintah ketika orang sugih kuari aya parentah ti Gusti Allah dibalik sugih lain usia teh sugih teh nu aing teh nyoba ka sia tadina sia susah kuari dagang jadi sugih tah aing marentah hiji kaluarkeun zakatna nomor kadua bantulah fakir miskin tuh eta kos kitu setiap aya nu dibikeun ka urang didinyalah aya perintah bisa nangtung sholat nangtung sia teu bisa nangtung diuk sia perintah teu bisa diuk gigir sia ngedeng teu bisa gigir nangkarak sia teu bisa nangkarak kicep sia teu bisa kicep kubur sia beres geus perintah teh selalu disesuaikeun masya Allah geus urang boga gagah aya nu gelut isahan kebenaran aya jelema ngaguling guguruntulan cakel eta gagah ngaranna aya jahe teu bisa leumpang akep eres geus neng di kamana di pasar kumis bangun capek nama teu cenah teu mau motor teu boga sepeda sarua aya Mang Haji boga tanagar gede diakep daek kudu daek jasa ceuk Yakep kurang rada dipencet-pencet bitis dasaetik aya parentah tuh masya Allah tah Zain ngabangun pagar ka jalan di sisi kemudian sabulan 2 bulan 3 bulan atau sababaraha bulan mungkin tahun lantaran ngabangunan teu make selub ai bata gede tapi teu make selub ya otomatis moal kebel atuh lantaran eta bangunan teu diperkuat ku besi maka dengdeklah bangunan ka jalan tak ieu bangunan nu tadina malempeng kuari ka jalan condong atawa memang ti awal dicondongkeun ka jalan ngabanguna dikajalankeun kita jadi ngaganggu ka nu liwat kudu mendek teh lah kudu mun simpangan teh perwis kudu aya nu eureun heula lah da eta ngabangun jalan pager atawa imah ngaganggu kana kelancaran jalan ieu pakajanahin kos jandela bae tadi ngaganggu kana kelancaran jalan doraka ketika aya jelema naik motor teh nyaeun sugan teh pager atawa imah dengdek ka jalan kemudian naik motor teh kenceng saeutik salayakna kumaha di jalan ai praktea selip nabrak kadinya paeh nu boga pager kudu dipaehan deui
kebenaran paeman dengan sakadar potong doang bitisna potong. Nah ya dibawa ke tukang urut ternyata memang benar-benar potong. Maka iya gara-gara imah condong ke jalan, pagar condong ke jalan sehingga ngerusak. Batur datang ke potong. Ta eta nu boga imahna DPR Golkar potongkeun deui. Potongkeun bitisna kunya. Di dunia dipotongkeun aman di akhirat. Ketika di dunia, coba urusan jana, aing bae pan kakawasan dia aing atuh kumaha aing. Bae. Teu dilaksanakeun lantaran di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi. Ngaranna doang demokrasi teh padahal marimba. Saha nu gagah nyana nu menang, maka tungguan engke di akhirat. Tungguan di akhirat teh kumaha gitu. Begitu kiamat ba'as giring ka mahsyar yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa banihi wa ummi mazlum neangan zalim lulumpatan kabeh anak neangan bapa neangan emak mun aya hak-hak anu teu tercumponi waktu keur di dunia minta pertanggungan jawab nu ngora neangan salaki nu wah nu kolot mah wuluh geus boga jasa mana ka haji mana ye mana nu kolot menerewigan teh kapan kuru awakna geus da ka mana lumpat teh mana neangan manghaji haji kunaon emang bongan di dunia na aing keur ieu tilok digilir-gilir kuari geus aing mah dek nyalametkeun awak aing minta pertanggungjawaban ka haji ka wah ki hajina lulumpatan embung ka pagih jeung nu kolot karasa siang ke mah ya kuari nyana siang ke sia ta karasa mazlum mun teu beres di alam dunia na ku si zalim di teangan pernah ngaji di Cilongok sendal leungit nah ieu ka mana ieu kusaha ieu teangannya nah kapang ya ieu nu malingnya heuh cenah nah sia aing minta pertanggung jawab nu mantak pani maling ge keur nu kula paling pun ku ente satu-satu cek cek jadi ge man palanga pulinga pokona nu maling paling deui dan nukuarina leungit motor tidak selesai di akhirat nu boga motor mah tetep bae bakal neangan saha pamalinganana wah rame engke di akhirat pun hayang rame engke gerege jelema minta pertanggungjawaban keputusan terakhir Mahkamah Agung MA nu kuari mah bisa dibuat-buat tapi emang ke langsung disebut paslul qada Gusti Allah Rabbul Jalil engke nu mutuskeun pokona moal aya anu tinggalin sasieur-sieur acan masyaallah ya nyana lempang si mazlum ieu ka mana neangan nu boga pager emang kunaon abdi keur ieu potong aju teu dilanjutkeun lantaran nagarana lain negara Islam. Wai kula neuk potongkeun sukuna deui. Wah, neuk kumaha coba. Nu tadina di dunia boga hutang teu kabayar, teu dibayar, di akhirat diudag-udag. Nu di dieuna pernah ngatak di akhirat di teangan dikatak leuwih. Nu di dunia engke pernah ngadukeun kotok-kotok neangan nyana. Kotok bisa ngomong ke. Kotok dek mana? Hei cak nyadat teh. Dek neangan si Jepri aing aya jeung si Dedi. Yang kunaon ngadukeun aing. Kapanggih dek lompat ka mana jadi kurung ku malaikat. Pan malaikat 7 lapis. 7 lapis teh kieu urang di tengah. Lapisan kahiji ubengan kahiji malaikat sama
Hubungan kedua malaikat kedua sama ulawa sama sani terus. Hubungan katilu malaikat katilu 7. Malaikat penghuni langit 7 lapis. Dek lompat ke mana? Orang lu lompatan kade-kade itu. Malaikat ke mana? Dek ke mana? Dek ke mana? Lompat kali itu. Iya, ulah ke mana guys? Udah sih lu lompatan. Ayo sih. Lompat ke mana benang. Itu bisa disogok kan malaikat. Sugan saya minta perlindungan, saya sogok dah. Sama apa sogoknya? Di sana ada artis. Tebeki ya gua ke artis ya kuali. Boro-boro kuali baheula ge gua tebeki ke artis. Emang kudu sia. Teu bisa. Minta pertanggungan jawab. Insyaallah. Kos gitulah. Lamun teu ngaganggu, masalah mun ngaganggu cilaka. Taksing hade. Ya Allah. Waalaikumsalam urang nenden pasir di jalan. Aya umblukan pasir atau batu di jalan lantaran urang dek ngabangun tempat ditedeun lah di jalan henteu segera aya 5 genep poe na komo datang ka ngumbluk di jalan digunakeun pake dagang mah kemudian aya jelema cilaka di pasir urang atawa ditumpukan bata urang paehan deui. Sebab jalan mah lain jang nunda pasir, lain jang nunda bata, jang kelancaran aktivitas lempang jelema di dieu. Ketika digunakan lain parantina kaganggu batur, lain sekedar kaganggu, naik motor nyungsep di pasir, paehan deui. Naik motor nyungsep di bata, potong sukuna, potongkeun deui sukuna. Ocot matana 2, ocotan deui cokel nu bola. Ayo siap tukang bata, cokel, beres. Tak singa ada jalan, rapihan, ulah aya gangguan, masya Allah. Singa ada tah jalannya, geus urang bae kuari mah rapihan diri urang ulah sok nyieun gangguan di jalan teh supaya lancar jalan mah lantaran ieu mah manfaatin amah kemanfaatan umum. Teu kadenge na. Oh, trotoar jalan eta termasuk untuk kelancaran jalan ketika disewakeun ku oknum-oknum haram duitna doraka. Ketika kaganggu batur nu liwat datang ka rusak tukang endog naik sepeda trotoarna kaganggu nabrak nu aya di trotoar kabeh endogna ajur wajib diganti. Haram teu beunang eta teh jang kelancaran. Di tengah jang kendaraan sisi jang ai nyimpang termasuk nu leumpang ulah diganggu. Di Indonesia mah aneh digedean ku pemerintah jalan kurang kumaha hebatna pemerintah urang. Tuh jalan cadas jembatanna gede bagus teh bupati teh ngagedean jalan dipake dagang. Dipake blon masyarakat blon goblok tolol. Ayo pemerintah kadang-kadang bagus ngabangun gula lagi. Ngena ini pemerintah bisa nih akur ya. Bagus ya. Ayo aya dipuji mah puji bae bagus bae mah sesuai jeung aturan. Bagus ya pemerintahnya yang kalancaran. Tukang es di dinya. Tukang baso di dinya. Tukang cilok di dinya. Tukang cincin aya di dinya. Lamun ku urang di haharuan mah kunaon atuh dagang di dieu pamayar mamang kasaha tuh make gelang bahar oknum teh garan
Saralah tuh ngadahar duit tinu kitu di kumaha ke di akhirat. Dagang mendek mah. Ulah nyewa-nyewakeun sarana umum. Teu beunang atuh sarana umum mah jang kelancaran. Lain jang disewa-sewakeun. Haram nyewakeun. Tuh. Mulai ti kuari urang jang diri urang bae salametkeun sebab kuari teu diadili di akhirat mah tetep bae urang bakal diadil rapi moal kebel hirup di dunia rugi amat ngadaharan dinu kos kararitu lancarkeun jalan lancarkeun ya Allah ya Rabbi mustawiyan atawa ngabangun aku mah lain condong ka jalan aja rata ai tadi mah memang aja disorondoikeun ka jalan kaganggulah nu liwat baik eta teh imah atawa warung atawa non kitu ngaranna kitu pager dan lain sebagainya ngaganggu kelancaran jalan ieu doraka jeung nyana katempuhan kuari mah kieu ngabangunna lempeng kebel-kebel lantaran selubna rusak condonglah ka jalan sanggeus teh condong ka jalan aya hujan angin rugrug ka jalan tak eta teh bangunan nu tadina lempeng kuari condong ka jalan haju can kaburu kahadean geus namruk manten ka jalan kaganggulah jalan haju aya nu liwat kadinya rusak kendaraanana atawa jelmana potong teu katempuhan tama lantaran hiji ngabangunna lempeng kadua condong katilu condong nage lain ngahaja kaopat nambruk nage urusanana tama urusan teu ngahaja nu bogana maka samemeh dibenerkeun manehanana kaganggu datang karusak teu katempuhan lantaran teu ngahaja ngan wajib kudu segera diberesan. Begitu isuk-isuknya nanyahun gegeraan pasang pelang mohon maaf kelancaran Anda terganggu sejenak mohon tadi dieu tah nyana kudu mawa pacul hayu jeung anak pemajikan wabehan jeung minantu jeung incu kabeh ngaberesan eta rugrugan-rugruganana Ayan wajah kuasi kuari masang palang-pang di jalan ta eta teh haram. Lain paranti masang palang-pang di jalan majang kelancaran aktivitas. Kecuali nyana mohon kanu berwajib sahibul wilayah aya deui alternatifna nyana memohon lantaran eueuh deui ieu tempat ngan ieu-ieuna alternatif jang miceun ngabuang kitu aktivitas leumpang aya eta mah masih dimampu asal nyana menta izin ka sahibul wilayah setempat kudu jelas sabaraha jam bakalna teu meunang disewakeun ku pamarentah lantaran lain nu nyana wakil cek sakaul main amkana hadmuhu wa yusrahu domina lamun memang kongang hadmuhu ngarubuhkeun anak ketika eta pager atawa bangunan teh doyong ka jalan geus aya meureun sapoe dua poe tilu poe napannya ho meureun eta teh doyong berarti kan geus kajahoan ku kabehan geus secara hukum dicek adat ieu mah moal kebel dege bakal namru ka jalan ngegedebrug
kira-kira geus kajawan kitu imkan dirubuhkeunana atawa diomean ku manehanana lamun memang geus kadeuleu doyong punyana diantep datang ka ngegedebuk ka jalan tetep tama kos kitu mah kawajiban ngaganti sebab lamun ngantep na eta ngantep aya faktor ngantep sarua jeung sengaja nya aya tanggal buah di lahan manehanana ari pangpangna pangpang gedena ka jalan tata dina marada luhur kieu ngancek pikiran urang ieu mah asana ieu kena angin asana bisa-bisa ieu mah ieu pangpang gede ieu rungkat kajen ku kumaha ge geus kabayang ku urang lantaran condong di luhurna kadinya haju diantep bae bener bae blu ka jalan aya jelema liwat teu nyahoeun bruk nabrak eta potong doraka tetep kudu katempuhan bae ragaji gegeraan waktu manehana nyaho ieu pang-pang teh bakal ngaganggu cepat ragaji bila perlu tuar tangkalna tah eta kalancaran rapih jasa ngeunaheun jasa urang diatur ku agama model kos kieu ya Allah ya Rabb lancarkeun jalan dagang teu meunang di bahu jalan pang nu nyorondoi ka jalan kudu dirapihan jeung baheula peduli jasa pemerintah teh peduli jeung masyarakatna aya kakangkungan aya bangsa tatangkalan jukut dan lain sebagainya nyorondoi ka jalan isuk-isuk poe Jumat atau Kemis lurah geus nongkrong tong kerja bakti tukang tape dieureunkeun dagangna kunyana dieureunkeun ke dibeli maksudna tape naon kerupuk beli jangan jamu masyarakatna rapi jalan teh waduh ngebolong-bong kuari jalan dicor kakangkungan dan lain sebagainya ka jalan geus setengah meter ngalah jalan sugan lurah bentak jante RT atuh mun teu mentan duitna doang masyarakat itu kok masyarakat baja kepala nage kos gitu camat nyahueun camat sugan aya perintah teu bupati deui liwat kadinya ngan ngomong doang kumaha ieu teh diberesan jalan ngan sakitu doang ngomongna bloon kabehan eueuh bae nu peduli jalan datang ka urang lamun ti dieu tah ka dieu jalan tengah dieu kata Teluk Jakarta jalan gede tah ambrang ka sisi sugan aya nu peduli kadinya jeuh aju pernah deui nyola lah ieu mah geus kabehan beureun kabehan wabehan jadi jalan mah gede ke setengah meter mungkin 20 mungkin 30 eta teh kena kitu jukut dan lain sebagainya diantep tah geus kabehan meureun teu peduli kana sarana umum di zaman kula keur leutik mah masyaallah rapi jalan nu coglak-coglak ku masyarakat langsung dibawakeun batu di rapihan jadi ngeunah teh nya ieu aya bangunan lempeng condong ka jalan imkan dihadean atawa dirubuhkeun tapi diantep bae kabehan ge nyaraho ieu kunaon diantep bae datang ka bru nambruk ka jalan sehingga aya kerusakan batur kaganggu ku eta itu bangunan anu rusak domina katempuhan masyaallah kajini mah jang urang be nu rapi lantaran hirup urang teh nerus datang ke akhirat walau saqata bitariqi fasarabi syahsun lamun bayaya kenteng atawa naon bae anu raga ka jalan pasarobi syahsun
bali pamalun falado mana haju jelema ti palesed atawa aya nu rusak naon bae ku gara-gara eta nu ragrag falado mana filosof teu katempuan lantaran tengah aja satungtung tengah aja katempuhan kumaha lamun ngahaja walau torohamun kizain ngahaja malangkeun kumamatin berbagai pangruntahan atawa sampah-sampah termasuk kusul bitihin cangkang samangka jeung sajaba-sajabana haju jelemat ti palese potong sukuna pamadmunun ala sohe katempuhan. Jadi antara ngahajak jeung teu ngahajak beda. Lamun ngahajak aya karusakan ka dituna cilaka katempuhan. Teu ngahajak ieu mah tengah aja teu kumaha maksudna tengah aja teh model kieu model aya kenteng ragag pan eta mah tah kenteng ragag maka jalan atuh saha aja teu nyaho atawa pangpang di luhur emang pangpangna ge eta mah aman teh ngan ku lantaran teu nyaho kekes meureun jerona ajuna ambruk ka handapan eta mah tengah aja urang beda aja ngalungkeun samangka teh ka jalan ngalungkeun sampah ka jalan ngahaja pantama atuh komo di Jakarta mah geus saya undang-undangna ditangkep kuntung bae 500.000 urang ngarokok aju kuntungna dikajalankeun kanyawan ku polisi 500.000 teh sidang 500.000 ya polisi nu nangkepna jangan oh iya udah aman ya udah undang-undang teh jalan di urang mantak nu rapih mah model di Australia mah betah urang ye cicing di ditu dina urusan kebersihan lantaran masyarakat peduli kabeh aya jelema ngadahar pembanggula es bonbon pohoan kunyana kertas plastik sak gede eta bae dibalangkeun tak eta masyarakat nage langsung noel eta di Australia bantak Masya Allah rapih di Australia sekali-sekali zarah ka ditu ke Australia aya kuburan saja lagi aya ge eueuh teu nyaho di ditu ngan rapi we di Australia terrapi sedunia tentang kebersihan adalah Australia sadunia jangan menang predikatna tuh ya jadi orang di jalan mau ulah sanajan pemerintah orang henteu ngainstruksikeun henteu nyieun undang-undang emang cek agama ge tuh ulah hujan piceun bangsa ka jalan teh ulah mentak di mobil urang sadiakeun ember besi urang ngadahar naon gitu ngaranna bubuahan aya cangkangan ka emberkeun ka tempat sampahkeun atawa ngadahar bacang pan ieu bah urang lembur mah lain ngadahar bacang bareng didahar pan ku nya teh rada basi ya kan nah dipiceun ka jalan di tukang aya motor aju naik motor kena nu basi teh ngaguling pan gara-gara bacang basi potong leungeunna eta kudu ganti ye gara-gara bacang basi eta siga deh ulah tetep urang sadiakeun di mobil tempat sampah ulah datang ka miceun ka jalan henteu kudu diinstruksikeun ku pemerintah nyieun undang-undang komo datang ka pemerintah nyieun undang-undang mah hebat pisan ieu mah keur henteu ge memang kurang kudu dijaga jalan mah kudu dijaga rapihan jalan ulah aya kaganggu naon bae nya nu dagang di jalan doraka moal manfaat duit tak kajen kumaha ge nya andai kata jelema dagang di jalan kemudian untungnya terus kabeli motor terus kabeli mobil tinggal tungguan sabaraha lilana engke ge motor mobil anu maling kajen kumaha sebab kena sumpah jelema dagang di jalan bego meureun hiji tah
aya desa sialnya setebudak jalan pakai dagang tolol dua. Aduh hampir nabrak goblok tuh budak jalan dipakai dagang tilu tah atuh terus mah sapoe mah aya meureun bangsa 100 mah eta pando ajak malaikat waduh ya udah 100 dah hari ini nih besok 100 deh terus be kabeli motor toel tak kujin paling geus paling muat nyana ceurik ulah leungit motor jatena ditundun karang menit mah hasilna teh hasil dagang jadi payah jasa dagang di mana di jalan hadege hadege tuh bogaan aji pokoknya wal beres ku hari ambalaya pamalingan duh lantaran kredit haram teh iya jelema berupaya yang maling lantaran hasil haram engkena ge teu beres deui hasil dagang menang ngaganggu batur diganggu deui ku batur nyana dagang ngaganggu batur hasilna diganggu deui ku batur kajen ku kumaha tuh masya Allah amankeun jalan urang nyeun polisi tidur haram lain jalanan nu diganggu anak urang nu kudu di briefing ulah kena ka jalan cing hade pemake jalan teh loba ceng ulah sok ka jalan aceng mun liwat mun leumpang di sisi bae si gade jalan baheula mah kolot nganasehatan urang sing serbit sia di jalan tah bahasa sing serbit urang bang sing serbit naon eta baheula mah aya loba mobil motor sing serbit sia di jalan sing hade lain jalanna anu diganggu urangna nu dinasehatan ya jalan dipake dagang duraka moal mangpaat kajen kukumaha ge akhirna tetep hasil dagangna bakalna diganggu batur deh. Kailah tentang soal diat ketika aya jelema cilaka di jalan aju kacilakaan ieu kaganggu ku bangunan uranglah anu kena sanksi tak sing hade nu di sisi jalan mah di Jakarta mah lain deh. Di Jakarta mah jalan teh belah ditu loba bengkel belah dieuna entah belah dieuna memeh ka ditu bangsa sekitar 100 meter deui geus mulai diteunan paku eta Jakarta blon eta Jakarta mah waduh kempes waduh ada pakunya urang keur kieu itu datang kenapa Pak ini kempes kena paku ya iya udah setor nusur ada bengkel buku bengkelnya anak sono ada bengkel bisa juga eta aduh usaha teh datang ka kos kitu tah datang ka ngarusak heula kendaraan tawang geus rusak deui kajenting sugih deuleukeun akhir moal beres kajen kuku wage ieu naon ieu mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain mohon penjelasannya atuh teh mah sarua jeung mere aya karena haram gitu bae teman THR haram teman. Kemudian saya mau bertanya tentang muhalil. Seorang mantan suami berencana menyuruh temannya menjadi muhalil untuk mengawini mantan istrinya. Tapi setelah dikawin oleh muhalil tersebut, mantan istrinya langsung dicerai untuk kemudian nikah lagi oleh mantan suaminya. Pertanyaannya, apakah seorang teman tersebut sah menjadi muhalilnya? Sah, masalah. Yang kedua, apakah mantan istri tersebut sah dinikahi lagi oleh mantan suaminya? Sah, masalah. Nek naon tuh ya? Masalah.
Iya pameureun Ki Zaid boga pamajikan cerai, kemudian kita babaturan pangawinkeun ta pamajikan aing setelah ida. Beres ida dikawin ku babaturan biasa jima. Yang nitah ieu beureun sapeting doang isukna dicerai deui. Aju beres dicerai, idah deui. Beres idah dikawin ku salakina. Tuh sahu masalah. Masalah. Nama kos gitu ya. Kemudian non Bagiai saya mau bertanya, saya jadi imam di musola di akhir sholat lalu berzikir dan ditutup dengan doa saya pendek dan bisanya cuma itu saja, tapi makmum bisa baca doa yang panjang, yang banyak dan panjang. Memprotes saya, katanya ada yang kurang, doanya kurang panjang, bagaimana? Kos gitu betul-betul kudu ditanya tuh Gus ya. Tinggal kieu bae sia nu bisa baca doa panjang ngadoa sorangan atuh gitu. Udah saya sepira menta doa mah tuh. Menta doa ge. Jadi masalah bae. Sekarang apakah teu aya penjelasan tina ngaji mingguan kitab nu kadua surat naon ayat sabaraha? Oh, tafsir. Atuh teh kudu diterangkeun lantaran mawa kitab masing-masing. Geus juzna nyaho, suratna nyaho, ente teu nyaho, tinggal meuli bae kitab ente. Ulah hese-hese. Cenah teu bisa macana dengekeun wae geus ku dengkul ulah hese-hese. Aduh. Walau ta'aqaba wallahu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul ladhi utawi ikila iku urayan kang bangsa lafaz. Salatu wara'an Nabi salat ingsun ing dalam saburian Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesiayan mutinyahun mana wara'a di tafsiran khalfahu ing dalam saburian Kangjeng. Nama berarti ka Kangjeng. Lamratin hiya utawiya imra'ah Ummu Ka'bin al-Ansariyah iku nyi Ummi Ka'ab kang bangsa Ansor, seorang wanita Ansor. Pupus tuwufiyat aladen wafati ya Ummu Ka'ab fi ahdin Nabi ing dalam masa Kangjeng Nabi sallallahu. Agama Rasulullah maka ngadak sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salati nanyolati alaiha ing atase Ummu Ka'ab wasapoha ing dalam cangkeng imro'ah. Posisi Kangjeng aya di cangkeng sirahna kakatuhu. Jadi kebelah katuhuan imam. Sebab dicangkeng kakatuhu, dicangkeng kasirah, jeung dicangkeng kasuku, eta gedean dicangkeng kasirah. Matat fi nifasiha bisababin nifas, tegese kalawan sabab nifas. Wahiyalan udaini basiku alwiladah maksudna manak ngalahirkeun maut. Pakoma wasatuha inda jizatiha tegese ing dalam sanding bobokonge ya Ummu Ka'ab. Wadzalika lan utai mangkono kiam lias turha darapon yen tah nutupi zalika ing Ka'ab. An a'yunin nas saking pirang-pirang netra manusia elat. Tagangjeng Nabi posisina dina cangkeng supaya mayit katutupan di pandangan-pandangan manusia nu aya di tukang.
Ikul hadis utawi kilaiki kuswiji piki hadis hiji utai kang awal masruyatus sholah alal mayit. Iku den sorakeun nyolati ngatasé wadon kang mati minan nisa. Ing birang-birang wadon sawawon kana tamsa iku padautan aya antoyan aya mayitah iku kang nipas au haidon atawa iku kang haid. Au gaira zalik atawa liyane haid. Sanajan awewe nipas maut mah sholatin bae. Sanajan haid sholatin bae. Besi ke orang jadi kiai anyar di lembur aya nu nanya masalah tad bulan aya awewe head maot salatun teh ulah atuh panya mah teu meunang salat atuh di salatin ge ulah besi kitu doang cacablakna sumut orang salah dalilna kos kitu cenah jakeur hirupna ge penting salat jadi menya kudu disolatin wah iya ya ustad kudu nyeun kitab anyar Ki Golkar 2 wukupul Golkar aduh parah jasa kiai mah jasa nu ka Golkar gitu Habib jasa dua tapi gangga bengga wukupul musolli ku kandegay musolli dawazatil marading dalam sanding cangkeng wong wadon amarajulu anapun utewong lanang bago pa indarosi maka ing dalam sanding sirah rajul namun nyalaten lalaki ma posisi imamna dina sirah taeta lamun sirahna dikakidulkeun di urang namun aya mayit lalaki kemudian sirahna dikakidulkeun posisi urangna dina sirah liwat seetik dina sirah mangga dina sirah tata orang nanya ke mana ya sirahna ieu cenah ieu kieu oh di dinya urang mana ya sirahna di dieu cenah ieu di kaler masalah deuk di kumaha-kumaha ge masalah ngan lamun urang nilik afdol eta adalah dikakidulkeun ulah sok dijadikeun masalah kos kitu teh ayo bade kukumaha ge asal urang posisi urang sebagai imam bisa acenah ieu mah erek dikakidulkeun ngan imam ayana dicangkeng ulah ditoel-toel di forum mah ulah antepkeun we teh nu sok toel-toel di forum bahaya engkena moal boga adab lantaran teu adab kecuali salah jasa ulah antepkeun bae gitu lah ai di forum mantepkeun bae geus kumaha ge heulanan lah nu penting mah sah bae ikul hadis utawi kilai ge mana tadi qala Syafi'i ngucap sapa Imam Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad wa Abu Yusuf lan Imam Abu Yusuf ngucap-ngucapin lafaz yaqiful imam wal ma'mum nadban ada sabda imam lan makmum alai sunnah inda ajizatil mar'ati dalam sanding babokong wong wadon nalika awewe kemudian dikakalerkeun eta katuhun imam cek Imam Syafi'i cek Imam Ahmad cek Imam Abu Yusuf ieu posisi imam dina cangkeng amarrajulu fa indarasi adapun utawi mayit lanang mah ikut tetep maka iku ing dalam sanding sirah rajul eta lamun lalaki kakarak dina sirah mun sirah mayitna dikakidulkeun jadi dieu teh ngan saukur kitu-kitu hungkul kota dijelaskeun geus maklum kidul kalerna lantaran geus diuraykeun dina tuhfah ngantek tinggal di tele we dina tuhfah. Tuhfahna ge can boga cenah ge ulah loba omong atuh sia. Lanan batur mah geus uray-urayan urang mah kitabna ketan boga sok bade kumaha teh tuhfah. Serem kadang tuhfah raudhah majmu. Bareng letik jeung majmu sarif mah. Yasinan teh di alayakuna darapun yantana ya imam naziron ila farji darapun yanta orang ana ya imam iku kang ningali maring farji ni iya raju di khilafil marah kalawan perbedaan wong wadon iya elat
mentak elat ieu dipermasalahkeun ku ulama nyelatan kurang tepat. Berbagai-bagai ulama rame luar biasa. Ngelatan ieu kurang tepat. Lamun ayeuna lalaki disolatkeunana ku imam posisi imam dina sirah nu dimaksud supaya ulah neuleuk kana farji. Eta teh dipermasalahkeun teh elat eta teh. Wah, ieu didebat rame. Kumaha karamean kiai? Geus urang rame babakona mah. Dihilabil berarti kalawan berbeda wong wadon baina maka satone marah. Tahu komis itu tanya ikut tetap ing dalam tatal kopsi ikut tetap ing dalam asor-asoring kurung. Mahwal galib kaya barang kang utaya maiko kang galib. Mapan di kurungan biasana lamun mayit awewe dikurung teh make naon garap rangka mayitnya naon ngaranna pasaran keranda. Jadi teu kageuleuh mamana namun lalaki mah pan teu sunah di kerandaan asli na baheula. Jadi lantaran teu ngondang naon lalaki mah mun maot nu nyolatkeun lalaki nu disolatkeun lalaki tuh masalah. Masalah tuh dek nggak masalah kenaon, nggak masalah kenele pardi, urang ge boga.